lain kos ai budak ente teh eta geus meunang gawena teh kemarin nangan gawe cenah. Geus Brad, geus gawe deui kamari ge. Alhamdulillah atuh. Heeh. Tapi ku kosim titah kaluar deui ah. Nu kunaon? Atuh bayangkeun geura Brad ku didinya. Jigana eta mah perusahaanna euy non muslim jigana mah kafir euy. Kumaha kitu? Atuh karyawan cenah teu meunang make tiung geura Brad. Geus we ku kosim titah kaluar ah. Nih. Kosim ampun. Teu meunang make tiung ku didinya titah kaluar budak. Ya heueuh atuh Brad teu islami atuh. Heeh. Heeh ai kitu teh mah guys, heeh bener ai kitu teh mah anjir teh islami memang. Tapi kan posisina anjir eta kan anak maneh teh lalaki, kos. Lamun anak maneh titah make tiung ku perusahaan tah eta anu salah mah kos. Lalaki kos. Terus kan perusahaan lagi ngomong lagi kan eta karyawan. Lariin karyawati. Oh salah kosimnya Brad Anjing parah dah si kosim ieu. Geus bijil nya budak teh. Geus Brad nganggur deui ayeuna. Anjing. Aya wae ya bangkong Juma. Parah aing kosim. Anjing kuat anjir. Kuat. Pulang jalan-jalan Brad ya. Mumpung halodo ya. Jalan-jalan ke mana? Naon? Kita ke alun-alun. Pan sok awewe dengan Brad cuang neangan rana. Yuk. Kosim ieu. Saya teu kapok aing kamari tampilin ku majikan maneh kepanggih jeung Rana. Enak neangan deui nya. Wah kakapokna si ieu anjir. Ai maneh. Mung aing ah. Ya tuh Brad. Kosim mapan hobi anjir neangan rana teh. Muriang sia mamerenya lamun teu panggih jeung Rana teh sapoe teh. Parah aing si Kosim. Yeuh kos. Montong lah. Teu kudu diteangan Rana mah. Kedeung deui ayeuna teh pan Idul Adha ieu. Paling ge 2 minggu deui meureun, ting saminggu deui. Engke pas Idul Adha mah biasana oge nya jalurna sok diparareuncitan Pang. Tah, engke teh bikangna teh moal barogaeun salaki. Ku aing diagehan maneh tah butuh sabaraha hiji Rana nya. Tapi Brad nya. Atuh. Keun wae da kosim masih kena normal ngan Brad penting mah. Teu boga salaki rana keun wae domba ge lah. Tah gitu atuh anjir jeung domba mah pamajikan maneh moal ngadat maneh disangkana keur ngangon domba bener teu? Oh bener Brad. Oh ya guys. Aing kakarek aing ngomong jeung si ieu aing bisa seuri senang aing. Aya wae ieu anjir ya jukut riut. Bi, aceng mah menit capek unggal poe sia Bi, nungguan manuk. Kunaha meni kudu ditungguan di mana? Kapan eta Bi, pare aceng teh keur maju koneng Bi, jadi kudu ditungguan. Mah aceng masalah ai tadi ditungguannya ai geus datang adon diusir eta manukna. Dasar. Tapi nya nya Bi, kudu nama disuguhan ya Bi. Heueuh atuh. Jangan kopi Ududna sakalian ya Bi. nya. Nyalah arek Bi. Duh Brad euy, aceng mah keur bararingung Brad. Bingung kunaon? Eta nyumponan kahayang budak Brad. Kahayang tuh mungjeng batur geura Brad. Yang naon di budak? Budak teh yang kuliah Brad. Oh. Kuliah deui deh. Kakara keluar kamari Brad, lulusan kamari. Satu karasa. Yang ka mana cenah? Pugu eta Brad, anu teu umum jeung batur nu eueuh di dieu geuning Brad. Hayang ka jurusan naon? Manehna mah hayang ka Stikes Brad. Oh. Kesehatan berenya kebidanan, kedokteran itu Stikes malin. Nya Brad, kapan geus puguh eueuh jurusanana di urang mah. Eueuh meureunna dia mah meureunna. Ai di Bandung mah aya meureun. Kapan hayangna di dieu Brad? Kapan sanyaho aceng mah Brad? Ari di dieu mah ayana jurusanana jurusan Bandung, Bekasi, Banjarsari, Bandung paling ge Brad. Ning
Saroceng ini lagi celak dewa ya anjir. Parah. Please, ceng. Yo, eta mah jurusan bus deh. Jurusan bus 3parapat lamun teu bus Budiman teh ceng. Pan budak didinya mah arek kuliah, jurusan sekolah anjir kejuruan. Parah aja dia si Saroceng. Cek ku aing dipanah oge sia. Yang dipanah ku aing ieu. Mang, arek miluan mah balap ngadahar karung. Anger, ayo si iya aing sasab ieu informasi. Ya, di mana-mana ge balap karung teu make jeung di dahar jay. Rek saha pesertana atuh ai maneh ngahakan karung. Sagalak-galakna mau amang can pernah nyaksian mau ngahakan karung jay. Komo jelema meureun aya ajay. Nya meureun mang eta balap karung. Lawan balap karung oh pasti aya. Gede sih amang hadiahna 10 juta. Nah, wah aing nyawa sih marek ngeprank aing pasti. Pasti sih ya banyak setarna cenah ti alun-alun Ciamis, eureun di alun-alun Baghdad pasti na gitu sih ya. 10 juta gitu mah. Wah anjir mah ngiluan aing. Kadar si bulak balik mang 15 meter jarakna. Monyo 15 meter anjir hadiahna 10 juta. Aduh anjir. Ngan dina jero karungna cenah disian orai kobra 2. Anjing. Ya, cek aing geus sih baja. Ya ieu. Ya, mun urang ngiluan nepi finish jengker atuh si teh. Kocok orai kajai, ai manis sok lieur anjir. Kira ge 2 siki mang, sagede-gede jempol suku. Please jai. Orai kobra najan sagede cingir oge si teh najan sagede cingir henteu kudu 2 siki sapotong weh. Modar sini pacok orai kobra mah. Ai si ieu kumaha anjir pikiranna kana orai kobra si ieu. Jengker kajai kieu tah. 10 juta eueuh nanaonan. Si teh kuat. Usaha ka mana atuh euy? Puang piung ka itu ka dieu. Pinjol teu ACC wae. Togel jong terus. Ampun. Usaha bener hese, usaha teu ecereug hese. Lain naon bray. Pang-pangna mah teu boga udud anjir jeung kopi geus. Ngabalawing we anjir. Yen Cileupeung. Mana ini usaha euy. Naon, Brad? Jo. Biasa we keur ngadaweung. Dahar jo. Ah, entas bieu euy warga kene teh euy. Di mana? Tongo. Ikan puket euy. Heeh. Naon ngijon keneh mah? Aing ngijon mah geus tara. Pan dilarang ku agama. Urang caramahan padudung. Nya atuh. Teu meunang teh pamali. Ganti we kana ngaborong ayeuna teh euy, ngaborongan ah. Da kajeun cenah pedah. Aing ngaborong mah borongan buah. nya buah. Kebenaran atuh jo. Kebenaran anjir. Peuteui narima teu? Kur alus atuh. Hargana eta mah peuteui mah. Aslina? Heuh. Nu mitoha keur leubeut jo. Nu mitoha arek sok borong lah. Kanjat. Loba eta. Loba pisan, leubeut anjir mitoha mah. Nu mitoha Heuh atuh ke juang ilikan eta kitu mah. Sok atuh DP-an heula. Ah, nu mitoha ngadepeana ka di dinya. Bisi dikabaturkeun jua. Ya, mungkin ku orang di dinya ka itu, ka imah mitoha. Nya, bari tinggalian. Ku orang ditelepon di jalan, berenang Pak. Peuteui geus diduitan ku si kejual. Tong dikasasakeun. Bisi pas di jalan anjir di duitan ku batur anjir. Heuh nya euy. Heeh. Hek sabaraha di? Ngagope we jeung ngadepean mah cukup. Da leubeut itu leubeut pisan. Naon? Biasana gope mah euy. Teh Sabaraha ayeuna tuh? 400. Oh bae we 400 teu naon. Teu naon. Teu naon. Beren kodiala sesana sabari babayar beberes meureun kitu. Nya asesana mah kami toha we. Heeh, iya. Ku urang we. Nya. Heeh. Atuh ek tuluy ayeuna ini kan ya. Nuhun nya. Ah, Sok ah. siap. Sing lancar usahana. Ek tuluy diri kan ya. Sok. Cuan. Yuk. Geus teu bingung deui ayeuna mah. Urang meuli udud bray jeung kopi. Ya. Aya.
gaskeun. Jongjon aya namanya. Stok udud aman. Tinggal nungguan cai anjir asak. Urang ngopi bray, nya mete Cilepeung. Oh. Bati peut deui. Aduh, niknak. Dan di dinya kumaha pamikiran adi? Naon? Bi urang nyirikan peut deui. Nah, peut teh selong. Nyecek saha jengkol atuh Jul. Pan bener, tadi orang ngomong naput deui. Kan pas selong, namanya teu kadenge meureunang. Urang mah teu salah anjing. Anjing aing mah rugi di bae aing. Anjing. Anjirnya. Cek aing ge, ya. Matak olohom. Ulah diingu, bray. Bisa juga si gejual.